Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tebang dangudei sarang bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang narasikeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngebantu jajara carios prawira jawara wadalan pasantren. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira. Sok kesana was dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu satya manco kan dongeng Mang di mana we ayahana. Mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinterangan batin dilancarkeun sagala rupinanya atau hilap di rojong ditaroelan tombol sukrep. Atuh mangge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados jeung kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kaparayun sadayana. Muhun mangga Abah, kuring arek turun ngan ka hade bisi engke Abah tarung jeung pamilon anu salajengna anu ngaranna teh Prawira. Sing ati-ati eta teh murid kuring anu leuwih lenger leuwih dadegler. Bisa wae engke manuk Abah moal katulungan endog nage nepikeun ka pareupeus. Ceuk Mang Jahid bari turun tina luhur panggung. Sakedapan mah baju gala teh acan wakan neruskeun di acara. Mulihkeun heula we kaayaan dirina. Sabadag geus ngarasa geunah mah teu karasa seueur jeung linu. Laju we atuh baju gala teh ngageroan ka pamilon anu saterusna. Acara bakal diteruskeun deui. Pamilon anu salajengna nyaeta baju gala teh ngaradak eureun sacaritana teh basa maca dina salembaran. Lamun pamilon anu saterusan teh tajalian di Prawira. Si Prawira geuning. Alah, nah bener kitu muridna si Jahid eta si Prawira teh. Nya nu cenah leuwih dadegler jeung lenggar. Tapi keun lah. Lantaran aing teh wirang lamun henteu nepikeun ka. Nya ngageroan eta pamilon nu saterusna. Nya keun we lah. Nyaeta Prawira. Kukituna jok kanu ngaran Prawira sagancangna naek kana luhur panggung. Prawira anu digeroan ku eta baju gala teh laju ngareret ka Mang Jahid. Alah, bagian abi geuning Mang. Nyajang sok itu gera-gera naik geus digeroan ku baju gala. Ngan bae ulah aneh saupama baju gala sikapna bakal aneh ka ujang. Bakal katempo waspada. Ulah aneh pokona mah. Ulah aneh jang. Nah kunaon kitu Mang. Sok we heula. Ujang ka itu geura naik kana luhur panggung. Engke oge bakal apa sorangan. Sok sanajan acan kaharti kana maksud eta Mang Jahid. Prawira teh laju atuh geura-giru naik hanjat ka luhur panggung. Punten Bah, jisim abdi Prawira. Kituna teh bari manggut terus nyamperkeun ka hareupeun baju gala. Jadi maneh nu ngaran Prawira teh euy. Nah bener. Maneh teh muridna si Jahid. Nya anu tadi naek kana luhur panggung. Ditanya sarupa kitu teh atuh Prawira teh mani ngahuleng. Nah cenah beut nanyakeun lamun dirina teh murid Mang Jahid sagala rupa. Tapi geuwat Prawira teh nembalan. Jisim abdi kantos diajar guguru ka Mang Jahid teh nyaeta ngalalauk sareng ngureknya tiasa kasebat. Eta Mang Jahid teh guru abdi dina ngalalauk sareng ngurek mah. Montong pura-pura sia dawe ge apal magesud si laing. Lain diajar ngurek jeung ngalalauk meureunnya. Tapi guru ilmu diajar ngalamanuk sia. Ngalamanuk? Punten Bah. Jisim abdi mah teu acan kantos diajar ngalamanuk ka Mang Jahid. Sumuhun saupami ngalalauk sareng ngurek mah kantos diajar.
Tete lah murid nasi Jahid mah jago pisan dina nyanewara. Montong pura-pura sia. Dewek ke nyao diajar ngalamanu. Nya tete lah sia teh geningan bisaan. Nyumputkeun bangga bisa teh. Katempo jika nu keuyeub abu. Bari jeung ngomong sopan ka dewek. Tapi dewek mah moal arek katipu deuleu. Kugituna si laing teh ulah boga anggepan bakal mampu ngalamanuk dewek euy. Punten bah. Disim abdi mah teu ngartos. Kapan abdi naik kana luhur panggung oge ngiringan kana ieu acara. Hoyong dipentes ku abah. Abdi bakal nembongkeun pangabisa dina ulin jurus sanes ngalamanuk bah. Nya sia. Tapi dewek ge nyao jurus sia mah jurus ngalamanuk. Tapi sia ulah waka gede teh bakal diterima dulu. Kulantaran aya nama dewek moal arek katipu. Moal arek kecileureun sia beunang manuk dewek. Tada prawira. Hiat. Heak. Kia jeleng. Bah juga alat temihlan maju narajang. Embung kapihlaan. Da puguhnya holamun cenah eta prawira teh. Leuwih lengger, leuwih dadeglar tibatan Mang Jahid. Lamun ceuk nepikeun ka eleh habar atawa eleh kapihlaan narajang tinang tu bakal goreng balukarna. Hiuk hiuk. Bah juga teh geus henteu asa-asa dina narajang. Anu dipiharep eta prawira teh sagancangna bisa dirubuhkeun ngan bae orok kahaya. Anu disinghareupan teh nyaeta prawira anu tingkat pangabisana teh aya di salaweureun bah jugala. Lian ti nyangking ilmu silat warisan mama kiai atawa mamajengan mursid. Kabanan geus ngawaris ilmu saepi jeung jurus alif satunggal warisan ti Aki Hamzah. Plos. Tinggilan tajeng tajongan bah jugala teh nyamos. Sok sanajan eta prawira teh ukur nangtung we ngajanteng hanteu ngarobasi ke. Tapi teteh lah katingali nama ngajanteng sok padahal kaban bieu teh mindah-mindah dembat. Ugu we atuh pikeun baju kala teh mani ngaranyu kaget. Nah cenah tenggeulana teh nyamos sok padahal katempo nama kapan prawira teh tata diget nangtung we ngajanteng hanteu ngarobasi ke bener. Aneh kayak kieu mah. Kapanan aing diteta tadi teh narajang. Si prawira ukurna ngentung aja jandeng. Tapi panarajang aing hanteukeun. Teu kaharti kayak kieu mah. Bah juga lah teh atuh mani ngaulang sakadapan mah acan waka maju di narajang. Ngan bae bah juga lah teh jadi beuki panasaran. Heak. Kia jeleng panarajang teh beuki karang jeung ngabahayakeun. Mibanda kacepatan gerak anu pohara. Suku jeung leungeunna teh buet-bet. Ngan bae basa panarajang namehkeunna kana sasaran. Sakilat. Ngan sakicep jirim prawira teh geus mindah dembat. Uguh we atuh eta bajuga teh maneh ngarayu kaget. Kebeg maneh kebeg reuwas inggis we cenah eta prawira teh laju ngabongohan narajang kana bobogaanana. Cilaka cenah lamun seuk eta prawira kaburu narajang ngincer kana manuk tinang tu bakal goreng balukarna. Laju wae atuh eta baju gala teh nungkup bobogaanana ditungkup we ku kadua dampaleungeunna. Ugu we atuh prawira teh maneh kaget. Nakunaon cenah eta baju gala teh kalah ka nungkup bobogaan sagaruba. Prawira anu arek males narajang oge ngaranna kejadikan kebanasaran. Nakunaon cenah baju gala teh. Kunaon ari abah? Sapertos anu sieun geuning. Nya nungkup eta punten gagaduhan sakarupi. Lantaran sieun ku maneh dijebrot deuleu. Kapanan ceuk si Jahid. Sia mah leuwih dadaglar jeung lengar. Tarung teh licik ngincer-ngincer kana bobogaan dewek. Punten bah, jisim abdi mah moal narajang ka palih dinya. Mohon kana gagaduhan abah. Nu benar sia prawira. Nya kade ulah rek bohong. Mohon bah,
hayu aya nama urang teraskeun di tarungna. Jisim abdi janji moal arek suhun gincar-gincar eta manuk abah. Tah lamun kitu mah hade tarung teh. Sok ari kitu mah. Urang teruskeun di tarungna. Oh nya, geus sakuduna. Nya narajang teh ulah kana taeun we picilakaeun euy. Bah jugalah teh kiwari mah rada reug atuh tarung teh. Kulantaran cenah Prawira mah janji moal arek narajang kana bogaan sagarupa jika mangjahid. Heak gajeleng. Bah jugalah teh kiwari mimih helaan di maju narajang. Gerakan teh leuwih cepat batan tadi. Tapi oro kaya Prawira teh nembongkeun deui kahebatanana. Cirim nangaradak ngilas wae leungit tina peningali eta bah jugalah. Nyaho-nyaho kiwari teh geus aya satukangeun bah jugalah. Ae nakamana si Prawira teh. Geningan bisa ngaleungit daya ki mah leuwih licik batan si Jahid. Ieu bah, abdi mah aya di pengker. Kituna teh bari Noel kana cangkeng bah jugalah. Gentak atuh bah jugalah teh ngabalikeun badana breh bener we. Tetela geuning Prawira teh geus nyampak aya satukangeunana. Ae geuningan. Nya maneh teh bisa ngaleungit Prawira. Ulah licik sia. Ulah make ilmu halimunan dulu. Abdi mah teu maos kadua ilmu halimunan bah. Panginten abah we kirang awas kana gerakan abdi bah. Bontong coba ngabohongan ka dewek. Inang tunu digunakeun ku maneh teh Prawira. Nya ilmu halimunan. Henteu nyatria sia. Lamun enya bener nembongkeun kalian dina ulin jurus. Sok, ulah bari kikituan segala tembongkeun diri. Ya mangga atuh ari kitu kakayong abah mah. Abdi engke mah moal bade ngagiwar. Saupami ku abah ditarajang teh bade ditadah we bah. Mangga teraskeun di tarungna. Ade lamun kitu mah. Tadah Prawira. Hiuk. Beureup bah jugalah teh kadieu sebang baraan arek ngahancak kana caream Prawira. Tapi kiwari mah Prawira teh hanteu ngakiwar. Laju atuh nadah datangna panarajang plak. Pikelang bah jugalah teh ditepak bangkiung. Bah jugalah teh nepikeun ka ngabangkiung. Puguh we atuh bah jugalah teh ngaranjuk deui kaget. Nah cenah eta tenaga jero Prawira teh sakitu luar biasana. Anak itu mah yakin tingkat pangabisa Prawira teh jelas jauh disaluhureun dirina. Ku kitu nah atuh eta bah jugalah teh nangtukeun sikapna. Nya cenah payus jeung pantes kapilih jadi pagawe juragan ayo. Lah, menggeus cukup Prawira. Teteh lagi geuning laing teh. Boga tenaga jero anu kacida bedasna euy. Ku kituna maneh kapilih. Nya jadi pagawe di dieu. Nya atuh ari kitu mah. Nuhun bah. Nuhun pisan. Jisim abdi barantos ditampi. Nya euy ayo ka itu turun. Dewek arek mentes pamilon anu sejen. Ceuk eta bah jugalah laju nita turun ka Prawira. Prawira teu talangke ju turun dina luhur panggung. Hatena bunga kulantaran geus kapilih jadi pagawe. Laju nyampeurkeun ka Mang Jahid. Anu eta Mang Jahid teh keur kasampak we keur ngobrol jeung saurang awewe. Alhamdulillah Mang. Alhamdulillah. Abdi oge katampi Mang. Jang, kumaha geus beres Jang? Mun atos Mang. Halah hampura Mang mah teu ka buru lalajob ieu teh. Aduh, betah teuing ngobrol yeuh jeung si Gelis. Alah kumaha Jang? Jadi ujang teh lulus. Mun abi lulus kapilih ku eta bah jugalah. Nya ari kitu nama pasti Jang pasti. Kulantaran eta bah jugalah teh pasti bakal soakeun ku ujang. Kulantaran kapan ku Mang teh bah jugalah teh geus dicaritaan. CTKHD lamun engke adu hareupan jeung pamilon anu ngaran Prawira eta teh murid Mang.
Eta jang prawira mah leuwih lenger leuwih dedegler. Jadi jika nama eta baju gala teh geus serah bongkokan, geus boleh daripada kudu cilaka buek nanepikeun kang ulah hikmah leuwih HDG enya we kaku eleh teh jajan ku Ujang milih Ujang jadi pagawe juragan ayo lain gitu Jang. Henteu Mang, kapan abdi teh tadi teh ngalaman heula tarung sareng eta baju gala. Nu bener Jang, nu bener. Jadi ngalawan oge eta baju gala teh. Muhun ngalawan atuh Mang. Kapan abdi teh tarung sareng baju gala tadi teh? Da eta atuh Ujang, ieu Kang Jahid mah. Kapan nanti tadi oge sanes salalajo ieu. Kalah Kang Heureuyan Ece. Malahan macana pajar teh Ece teh geulis, bae nol nerekom. Bisa-bisa dina ngarayuna teh. Ari jeung da nya atuh. Kapan Ece teh sakieu bae nol nerekomna Ujang. Ceuk batur mah disarebutkeun Ece teh. Jika bidadari anu turun ti kahyangan, eta we cenah lamun lempang teh katinggalina teh Ece teh. Jika entok anyar ngendog Ujang. Nu matak rumawi ieu Kang Jahid teh kapengpeongan ku Ece. Baru kitunya. Nah atuh ari Mamang, sugan teh ngalarajoanan abi kalah ka heureuy jeung si Ece geuning. Nya Jang, aduh hampura Jang. Emang teh kalah Kang Heureuyan ieu si Nyai ya. Da eta atuh hayang suuk gratis. Kumaha Akang? Jadi Akang teh muji-muji ka abdi teh nu pajar teh cenah abdi teh geulis rancunit jiga we dari turun teh kahyangan. Teteh lageningan eta teh ukur ngabobodo. Da Akang mah ukur ngarayu wungkul hayang suuk gratis. Punten ya. Punten. Kacang abdi mah teh gratis mangsa teh suuk. Pokona mah Akang kahade ulah kitu ulah kitu. Jaga tah ucapan teh. Akang mani harus ngarayu teh. Sapadahal Akang ukur miharap kacang mangsa teh miharap suuk. Henteu nyi henteu. Akang mah sanyana ngalem teh. Da memang Nyai teh geulis kapan awewe. Da lamun lalaki mah Nyai teh moal disebut geulis pasti disebut kasep. Kasep naon ieu Akang kasep naon? Pasti Akang teh arek nyebutkeun abi teh kasep kuda. Henteu nyi. Lain maksudna kalinya kapan bieu teh cak Akang. Nya wajar we lamun Nyai teh disebut geulis kulantaran awewe. Lamun lalaki mah pasti disebut kasep. Kaduhung pokona mah kaduhung. Abi teh percaya kana caritaan Akang teh anu muji-muji abdi. Boro kacang teh dipasihkeun suuk teh dipasihkeun tadi teh Ujang. Kuat ka eta mani enya. Kana kacang teh kana suuk teh mani beuki pisan Mang Jahid teh. Pokona mah tadi teh bari ngobrol teh. Duka atuh sabaraha hiji eta suuk teh. Nah atuh ari Ece betiasa karayu ku Mang Jahid. Duka teuing Ujang. Da puguh meureun rumasa Ece teh geus ngaranda lila. Jadi lamun aya lalaki anu ngarayu teh sok bari muji-muji nyebutkeun Ece geulis. Bae nol nerekom jiga bidadari. Ece teh teu bisa nolak. Jol percaya we Ujang. Masrahkeun kacang masrahkeun suuk. Nya diopi kitu nanaon sapadahal kapan ieu suuk teh jang jualeun ieu jang jualeun. Pokona mah Kang Jahid kudu ngagantian. Sok duitan ieu duitan. Menurut abi teh bakal rugi ya, bakal rugi. Halah, ari tadi cenah mangga we gratis jang Akang. Masing arek sadayana oge. Ari ayeuna Nyai teh bet minta duit. Tih, bohong atuh lamun kitu mah. Kapanan Akang ge geus ngabohong. Teteh lah ngarayu teh palsu ya palsu. Lah, teu bisa kitu nyi, teu bisa kitu. Pokona mah Akang mah moal mayar. Da puguh kapan tadi teh geus dibikeun. Bisi babalik eta lamun di duitan mah nyi, geus we. Cici kitu nyi. Da puguh kapan Akang teh teu nyakuan duit. Tapi kapanan sing ping percaya ka Akang ye. Akang teh geus katarima digawe di imahna juragan ayo. Engke lamun boga duit pasti ku Akang teh bakal dibayar. Tagih we Akang. Da bawa ka mana Akang teh pasti aya di imahna juragan ayo nya. Awas ya. Lamun engke ngabohong Akang, ku abi pasti bakal didatangan lamun Akang geus digawe. Pokona mah Akang kudu mayar urut kacang urut suuk. Eta tukang suuk teh atuh laju ngaleos bari zaman Daud. Sedengkeun ari Mang Jahid mah ukurnya ngehel we seuri. Wan kitu deui prawira ukur mesem. Pinggeun mah teu kengeng kitu atuh Mang. Teu kengeng ngabobodo sagarupi. Mamang parantos ngabobodo eta si Ece. Mang mah henteu ngabobodo Jang.
Emang mau kur ngomong. Nya teh ari nyai teh sakitu gelisna. Digawe dadari anu turun teh kehiangan. Pokona mah gelis montok denok eplok channel. Ari cek pangrasa mah ngomong gitu teh wajar we Jang, kulantaran kapan eta si tukang suuk teh awewe lain laki Jang. Kan eta mah si nyai we. Si tukang suuk teh jo boga harapan ka Akang meureun. Sapeda Akang nyarita kitu nya. Tapi Akang teh tos lepat Kang. Kade ulah kitu engke mah. Nya Jang nya. Nu penting mah kapan mang teh geus wareg ku suuk Jang. Alah. Kan ieu aduh, ieu beuteung musial ki Jang. Halah, kudu neangan lawan ciringan ieu mah. Nya ka itu atuh Mang. Gancang geura neangan baciringan. Nya Jang kira guan sakedeung. Sok lah. Laju heula Jang. Da ieu nama urang mah geus jongjon. Urang mah geus kapilih. Pasti bakal digawe di imana juragan ayo. Mang Jahid gura-giru arek neangan bacilingan kulantaran atuh kawargan teuing ngadahar suuk nebikeun ka uru. Nyeri beuteung hayang miceun. Sedengkeun ari prawira laju merhatikeun di ka luhur panggung. Teteh labah juga lateh keur adu hareupan deui jeung para pamilon anu liana. Ngan bae ti sababaraha urang pamilon. Kabeh ge eueuh nu kapilih. Malahan mah bah juga lateh mungkas lumangsungna eta acara kumargi para pamilon teh. Parantosep jeung deui teu aya anu kapilih deui. Kukituna nya dina mentes para pamilon teh dicekabekeun dugi ka dieu. Ngan bilih bilih aya pamilon anu sanes anu teu acan daftar. Sok majeng ka adieu majeng bising hayang digawe. Nya arik dipentes we ye kukula ye. Cek bah juga lanang dang sugan jeung sugan di antara anu lalajo teh. Aya anu rek miluan hayang digawe hayang dipentes ngarah kapilih. Lolos jadi pagawena juragan ayo. Di antara anu lalajo teh katempo aya anu ngacung. Saurang lalaki ngora anu pangawakan teh jangkung pegang. Atuh laju digeroan dikupayan ku baju galah. Asok maneh nu ngajong naek kana luhur panggung. Ari hayang dibantes mah. Sugan jeung sugan we. Lolos. Bisa diterima gawe di dieu. Basa digupayan ku baju galah. Eta si lalaki jangkung begang teh laju atuh sasalake di antara nu lalajo. Geus kitu mah cerelat kalayang, awakna ngalayang celek napaknya luhur panggung. Gerakanna teh munggu hampang naker. Teteh lah eta si lalaki nu jangkung begang teh nilik tina kaya nama lain jalma biasa. Tang tu boga pangabisa anu hanteu bisa dianggap enteng. Teteh lah gening boga pangabisa. Saha ngaran teh? Ngaran kuring Darta. Hade lamun kitu mah bah. Sugan we atuh. Kuring ge kapilih ku Abah. Ditarima gawe di dieu. Jadi ngaran teh Dartanya. Sok we tembongkeun ari boga pangabisa mah. Sugan jeung sugan ngapilih ku dewek. Si Darta henteu nemalan tapi laju ngakajeleng narajang kabah juga lah cerelat kajeleng hiuk mitra waktos nagening barantos tanya kabannya. Segera urang tunda jajara carita prawira jawara wadalan pasantren dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna manganunkeun tina sadaya paratosanananya. Hapuntenna tina sadaya kakirangan emang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.